Harita Mitra Andriani ngaredet ka pelebah masjid lain teu inget karena kewajiban pikeun milu salat heula nya salat heula maghrib saacan neruskeun perjalanan teh. Dari ieu mah Andriani kalkah ngadon tangga sakedeung ka pelebah kubah masjid. Duka naon anu aya dina pikiran Andriani harita sajaroning neuteub ka pelebah kubah masjid teh? Tekung silila kurunyung angkot pulas hejo jurusan leuwih panjang Cimahi Padalarang anu tekung si dipegat oge kawas anu hideung rageureun hareupeun Andriani pisan anu keur balangah neuteub ka pelebah masjid. Supir angkot ngalaksonan atuh sapada harita oge Andriani nu keur malaweung teh asa kagareuwahkeun anu saterusna ngalieu ka pelebah supir angkot anu sabarinya nyepeng setir teh curugna diacungkeun teu talangke Andriani kalacak naik kana jero angkot anu memang panumpangna rada kosong aya meureun 4 urang katambah